dina bale hideung eta kalebet palsapat naon gitu. Kedah dibongkar eta palsapat bale hideung. Kulantaran abah nu langkung sepuh, abah nu kedah ngabongkarna bah. Insyaallah mungkin. Jadi abdi mah memang namian teh karena memang aya bale warna hideung gitu bah. Tempat tiup, tempat ngeriung gitu. Antos we panti ngopi gitu. Sareng ieu ongkoh dina bale hideung eta kalebet palsapat naon gitu. Kedah dibongkar eta palsapat bale hideung. Kulantaran abah nu langkung sepuh, abah nu kedah ngabongkarna bah. Insyaallah mungkin. Jadi abdi mah memang namian teh karena memang aya bale warna hideung gitu bah. Tempat tiup, tempat ngeriung gitu. Antos we panti ngopi gitu. Nah, gitu. Mungkin kedah dibongkar eta. Bongkar bah, urang bongkar sakalian bah. Saderek sadaya ieu bale hideung urang dibongkar cenah. Oh, gitu. Kedah aya jujutanna aya saya selerasna memang aya bah eta teh aya. Mung abdi moal tiasa dina naon namina dina umum kieu bah. Eta mangkin urang carioskeun dina offline na we bah. Gitu. Lagi dina sejarah Gunung Halu ge kapuro Gunung Halu Gunung Wayang dugikeun ka Sirah Citarum gitu kan. Ya abah kapungkur nu eta eunana waktu Pak Gubernur nu ti Payun gitu. Tah laras saderek Baledeung Channel di mana ayana ieu perkawis Gunung Halu abdi terangna nya Gunung Halu teh di dinya seueur petilasan oge makam-makam makam raja-raja Sunda. Nuhun tadi kan seurna kitu saurna gitu nya. Ti dugi ka Gunung Sangiang. Gunung Sangiang ya banyak. Iraha bah urang ka ditu. Manawi. Insyaallah pami aya waktos abah mah ngantir lah. Siap bah. Gitu mah. Aduh. Abah ngantir lah. Gitu. Pemirsa saderek sok iraha urang antos ye manawi abah kersaeun nganteur gitu. Urang ka Gunung Halu bah, ka Gunung Wayang nya, Gunung Sangiang. Gunung Sangiang nya banyak gitu urang nyuk-nyuk kalur-kalur ka Bogor nya. Emang kedah sih aya urang Sunda mah salarasna kedah. Kitu nya banyak. Kedah margi sanu bade ngalacak sajarah Kasundaan kedah kadinya nya margi ulah nyebutkeun urang Sunda tapi teu apa karena cikal bakalna gitu banyak mohon nya niti wancin mustarin ninggang mangsa anu sampurna urang kedah hiji-hijieun aya nu apal kana situ bah terus insyaallah kin urang pilarian rezekina bah manawi marengkeun Allah nya bae abah mah daek nantir mah siap lah pokona mah
sakaseueuran kitu wungkul tos dianu cenah tos dianu naon bebenangan ti ditu naon bekalna ti ditu jadi bekalan naon ti ditu kan gitu. Tah eta kitu bah. Jadi urang samemeh urang boga bekal teh urang kudu apa tina pemberangkatanana tina paniatanana gitu. Ya, sahur sepuh teh mah kan urang teh pami angkat kemana-mana ya kan kedah amit heula kan. Amit. Nya enak urang jarah ka mana wae kan keur kolot mah meureungan kudu nya. Ka seperti itu mah kita di Karawang gitu. Kapungkur dugikeun ka janten Citarum bisa pindah-pindah kan gitu kan. Mun dugikeun ka janten aya Kalimati, aya Cimulang, aya itu di Karawang wae ge. Tak kapungkur waktu Abah ngadamel bioskop Samudra. Mohon. Abah eta milu damel di dinya kapungkur mah angkasa mah ti payun. Nah, kapungkur itu. Abah kapungkurna di Karawang gitu. Bioskop Samudra ya banyak. Mun tahun 50 teh Abah 17 tahun hari teh umur teh. Gitu. Ngiringan ya banyak. Ngiringan gitu. Malah ngiring rumpatan dulu. Kebon-kebon tablo naon mah. Kapungkur pas Pak Jauh Kisong, Abah Jauh Kisong di dieu keneh. Mohon. Baik. Sebat nama katelahna Pak Bah Kisong. Bah Kisong wae nya. Sadayana mah kompletna Pak Jauh Kisong. Jauh Kisong nya. Jauh. Gitu. Perkawis tah ieu masih kene rangas dengklok bah. Manawi mah Abah hafal. Tah rengas dengklok naon sababna disebatkeun rengas dengklok gitu. Eta anu ngiuhan tugu teh kapungkurna nyaeta tangkarenghas. Tangkarenghas. Sajenis kumaha sih tangkarenghas bah? Tangkarenghas teh ateul gitu pami anu buyut renghas mah asa ngalangkungan eta ge terus gagacap. Oh gitu. Nya. Oh renghas ya namina mah renghas nya. Renghas. Ayeuna kudu jadi dilatahkeun jadi renghas nya. Renghas gitu. Tah di dinya aya kelokan. Tapi sanes anu tugu ayeuna panginten? Mun tugu anu awal itu. Anu awal itu. Mun. Kan eta tugu ge masih dipindahkeun, Bah. Sanesnya. Sanes. Bumi anu ditinggalkeun nya, anu di kayu mah dialihkeun mun. Tah eta teh di dinya katutupan ku Tangkarenghas. Tanggal 16 Agustus merdeka. Mohon. Nah, berangkat Pak Karno, Pak Hatta, terus Pak Lurah Ginun, terus Pak Ibu Karti, duka kan itu nama pajangna Kartini duka gitu. Ibu Karti, terus sareng sadayana ngariring ka ditu mapah ka Jakarta. Ka RRI kanggo iya pengemundangan eta tadi mengumumkeun kemerdekaan. Tah dugi ka ditu tanggal 17 akhirnya wengi jam 12 wengi embe di open barkeun. Janten disahkeunana 17 Agustus dinten Rebo. Aya salah saurang komandan peta manawi apal Abah urang Bojong. Kapungkur atas teu aya tos pupus. Saha namina? Dah anu sok nguruskeun teh saha teh irap deui. Tos teu araya pasuhariana tos teu aya. Komandanna Bah. Anu ayeuna seueur saurang di jarahan, seuneu teh seueur ngajarah. Mun Parurah Ginun ge sami eta teh tos teu aya mah. Tos teu aya. Anu aya tos teu araya eta mah. Tos teu araya. Tos teu araya. Aki Masrin. Pak Masrin eta ngiring ka ditu kapungkurna. Oh ngiring ka ditu ka Jakarta. Mohon ngiring. Oh, kan anjeunna komandannya komandan jalan Pegangsaan Timur mun ka ngiring mun. Anjeunna ngiring Parurah Ginun ngiring. Pak Anden ngiring. Oh. Telat Pasuntara ngiring. Mohon Punggurna gitu. Istrina hiji Ibu Karti. Gitu. Kita Ibu Karti eta sahanya? Duka panjang nama duka Ibu Kartini duka gitu. Ibu Karti we nyarios sama gitu. Oh, dinya mah katalana Ibu Karti. Gitu, Bah. Bah manawi Abah apalnya?
ikan orang perkawis tadi Raja Dengklok hidung tugu proklamasinya teras tak iya tugu eta terasa tugu proklamasi apa tugu kebulatan tekad bah ngawitan mah eta tugu sakti proklamasi gitu. Tugu sakti proklamasi namina teras jadi tugu proklamasi margi disebutkeun tugu sakti proklamasi teh kapungguna teh aya nu ngadamel itu berangkat ka ditu tanggal 16 uih ti ditu tanggal 17 wengi eta tugu tos aya berarti sawengi ngadamel teu aya tilas aduk teu aya tilas naon tos aya we itu janten upami aya nu nyarioskeun abdi ngiring adamel bohong gitu. Oh gitu bah. Ya teh nu ngadamel tapi abi kieu abi perantos ningali dina buku sejarah Rengas Dengklok anu aya di Aki Masrin eta sababaraha jalmi anu ngadamelna gitu ngiring ngadamelna termasuk penanggung jawabna teh waktu sarita teh PU pamit tepat PU Kecamatan Dengklok manginten gitu. Tapi aya carita ieu nya. Ya gitu bah. Pami aya nu ngadamel berarti aya tilas aduk. Tilas naon tilas. Abah mah ningali nya. Nya. Ningali buktina aya nya. Kitu berarti mung sawengi nya kitu. Sawengi. Wih di ditu aya we eta gitu. Oh gitu bah. Jigana ngararapi pangintennya. Ari tugu mah tos aya. Tos aya. Mun ngararapi sisi pan ngawitan mah tugu teu aya sisian teu aya naon gitu. Oh gitu. Tabah saurna ieu di tugu eta cenah aya naon bah di handap da salah naon sih bah. Salarasna mah eta mah seseranan mah jampe lah gitu. Doanya bahnya. Doanya. Margi di dinya nu ngaleungitkeun Belanda sakitu seueurna teh da teu aya nu maot. Belanda mah laleungit di dinya teh. Tah leres eta memang aya jadi aya carita ti putrana Aki Masrin saur putrana teh kieu erek Belanda erek Jepang ge di wilayah Dengklok mah teu aya anu maot aman sadayana ge diuih-uihkeun deui cenah ku Aki Masrin teh tah cenah kitu sareng reng-renganana panginten kitu nya duka leungit duka kumaha mah teh apal nya banyak anu jelas mah kitu emang caritana teh terus emang eta aya carita eta gitu bah leungit henteu kacaritakeun aya nu maot teh kitu nya uihna kumaha teh tercakeun nya gitu tah ieu bah urang ayeuna tentang sejarah Dengklok mulai tina lagu terus segala rupa zamannya tadinya abdi hoyong apa bah lahir Rengas Dengklok. Lahir Rengas Dengklok mah di tahun 43 tos lahir. Tos aya. Saha bah nu pertama kali ngaranan Rengas Dengklok akhirna? Pak Antria. Saha bah nu pertama kali ngaranan Rengas Dengklok akhirna? Pak Antria saha tah Pak? Oh ya sesepuh Rengas Dengklok kapungkur. Sesepuhnya orang asli orang Dengklok. Orang asli orang Dengklok. Di Kampung Baru, Bumina. Kampung Baru, Pak Antria. Ayeuna aya keluargana bah? Daya. Totara ya. Daya. Anjeunna sebagai sesepuh. Sesepuh kapungkurna. Oh, Pak Antria nya anu nanganamian Rengas Dengklok nya. Di dinya aya tanggal Rengas. Terus aya kelokan itu. Kelok. Oh nya mohon kelokan gitu. Kelokan janten disebutna Rengas Kelok. Rengas Dengkelok. Oh, akhirnya Rengas Kelok. Tanggal Rengas aya kelokan, Rengas Kelok, akhirnya jadi Rengas Dengklok. Nya, paranti kelok, paranti bilu. Kan aya bahasa kieu bah warung waru doyong, waru ndoyong kan gitu ya banyak. Berarti eta mah Rengas Kelok. Akhirnya jadi Rengas Dengklok gitu. Dengkelok. Kapungkur kan di dinya teh tahun 61 teh banjir 6 bulan. Itu anu agung teh nya banjir agungnya 6 bulan itu saat-saat kaduana di Bahayen 3 bulan tah di saat-saat itu tah eta pangagung nama banjir mah Rengas Dengkelok gitu. Orang Belanda menyebutnya ke orang Rengas Dengkelok. Oh, gitu Rengas Dengkelok asli namanya aslinya berarti Rengas Dengkelok gitu. Kelok ini kelokan mun biru kan. Itu ya. 1000 tadi ternyata 1800 1840 barat.
42 nya nya seur anu 42 lah gitu. sekitar eta. Jadi anu ieu teh seluruhna sadayana urang Dengklok. Nya terus Anu sesepuhna Pak Antria mun nganamian rengas Dengklok teh kitu nyari akhirna teh 1942 aja banyak. nya Gitu. Pagi sampai saat ayeuna Bah teu anu apaleun. nya moal Apaleun teh. mal apal ka jalmina moal apal ka sajarahna Iya. apal soten ka buktosna Buktosna nya. gitu. Ayeuna Bah eta Pak Andrea di mana ieu makamna Bah? Teu aya makamna. Teu aya makamna. Oh teu aya makam. Teu aya makam. Maksudna kumaha? Ya leungit tuh. Oh leungit teh nya. Mun muswa gitu. Iya. Sanes musna tapi muswa gitu. Iya mohon. Leungit ilang tanpa karana cenanya gitu. Tah Alhamdulillah. saatosna Pak Andrea nembe Pak Kisong teu aya gitu. Oh kitunya. Mun tah Pak Kisong putra tukang patri. Ieu mah tah sia teh Bah Awih mah eta ge ngarere ka dinya. Tukang patri cerek gitu tah. Kapungkur aya jalma jangkung. Nya anu. Agaduhan putra bisa batal kapungkur mah ku Awih. Tapi payuneun ku Awih teh aya dinya aya cek biin. Mohon. Cek biin asli orang luar begitu. Orang luar tapi Anu tos ngajar di dinya gitu. terus ngajar rame di zaman gedoran, zaman berondongan, zaman Jepang yang aslinya gitu. Gitu nya mohon. Dan da kapungkurna pasar teh di ditu tuh di anu ayeuna aya non aya rumah sakit. sanes aya itu tuh pom bensin. Eta. Tanjakan gitu, Maembo. Di rumah sakit. Nya, Pom bensin anu di ditu, anu di Cikangkung. Kamu Oh di dinya. Nah, itu pasar teh. Kamu tah ieu gedong jangkung setamplas. Mohon ari kecamatan mah tetep Da can aya kecamatan Kawadanaan. di dinya tetep Kawadanaan. Kawadanaan itu nu di seberang itu asisten. Asisten kuat. Oh, gitu. Kawadanaan sareng asisten. Asisten kebenanaannya. Maju ka di pasar kayaknya. Da Gitu. can aya camat. Berarti Bah mulai harita sabaraha kali pindah Bah pasar. Mun teu lepat mah aya 7 kali na. 7 kali dah nya. 7 kali na. Tapi pertama kali di ditu nya. Di ditu mun seperti Karawang kapungkurna pasar Karawang kan gitu. Di anu ayeuna janten mall. Nya mall mohon. Eta sukuna pisan tihangna di dinya. Gitu. Tah akhirnya ieu Bah terakhir ya. Pesan sareng kesana Bah. Pesanna salaku Abah pencipta lagu, pangintennya pencipta lagu Sunda atau tembang-tembang Sunda nya gitu. Kanggo halayak rame. Kanggo halayak rame mah. Yang ngadoakeun mah ulah teping ka ulah bosen kana ngamumule kasenian Sunda. Tah intina mah eta banyak mohon. Mun kaduana sing ulah eureun resepna gitu. Tah terus sing aya penerusna kali itu. Sing aya penerusna nya Bah intina mah eta tanu paling ieu nya kudu aya penerusna Bah gitu. Gitu. Tah ya pepeling abah mah gitu ulah saatosna janten panerus ulah paluhur-luhur tangtung pagirang-girang tampian. Janten urah rasa maneh urang panghebatna gitu. Ajak anu litik, ajak anu belegug, ajak anu can aya pengalaman gitu. Tah eta nya ulah dugikeun ka cur laur. Dasar wae meureunana anu ngaramekeun urang teh di dieu teh babaturan urang-urang keneh. Tah mohon. Nya. Tanpa aya babaturan urang mah moal rame gitu. Sabab kieu jabahnya Imam menurut abdi ya. Nanjeurna hiji nagara ku babarengan tanpa pangeusina mah komo. tanpa enten gitu. Ayeuna seueur pangagung nagara wungkul air rakyat percaya mah bingung nya banyak. Nyamun. Jadi kan ayeuna mah seueurna paluhur-luhur tangtung pagirang-girang tampian
paluhur langtung tina masalah jabatan, tina pangabisa, tina keistimewaan non bisa manehna janten anu sejen mah disepelekeun dianggap ya aya naonan ya. Anu akhirna mah ngabedul kasorangan aing-aingan ya Pak ya. Aing-aingan teu meunang cenah aing-aingan teh nu aing-aingan mah nyaeta nu disebutna teh nya deui berarti anjing gitu aing gitu ieu nu aing gitu kayaknya kadang yang kan guguikan ya Pak ya. Dia anjing ditakol. Jadi sebenarnya pamanggih ajang dina kehidupan hidup urang mah saha nu panggih ngan sanggeusna panggih heug mangpaatkeun heug gunakeun saker nulung kana butuhna lang kana susah teh ya. Ulah geus boga teh dikekeuweuk we ku sorangan. Iya gitu. Mohon saya bahas gitu mohon. Kumaha ye urang manggih ieu ye barang ieu. Tah. Ulah dikekeuweuk ku sorangan da moal kadahar ku sorangan. Nya. Gitu. Margina rezeki ti balarea gitu. Ya, mun da urang pun pahang gitu di papada nya banyak. Nya ti papada. Gitu. Ya bujang-bujang ngaranna manusia, usia. Man bareng usia umur. Itu kan man bareng, man kaditu bareng dah. Mau nyebut njung mah kaditu kan. Sarang ada jurungkeun. Man mah bareng. Ai usia umur terus usia sabaraha. Gitu kan. Jadi man usia. Jadi itu. Ngan ayeuna teh bikin ka ayeuna oge istilah eta teh jadi encan kapake kaduana udah dipake teh man usia teh mana usia sabtebin ayeuna ge moal kapanggih da lain nu manehna eta lain nu manehna mana usia cenah nu aya nu Gusti Allah nya Bang nya eta ngaraku unggul itu ngaraku gitu tah terus kanggo kesana Bah pesan kanggo balarea maksudna kesan Abah lah gitu kesan Abah kanggo ka balarea mah harga Abah tos kaayana kos kieu tah anu alalanyar anu karak boga kahayang heug jajadikeun heug wujudkeun heug ramekeun gitu heug ramekeun silih bere pangarti silih bere kadaharan silih bere ilmuna gitu margi mere naon-naon ge teh jeung ilmuna mah mal bener gitu nya teu beda kieu melak tam sague cenah boga gabah mah pelaku sorangan ai melakna salah mah gitu bari jeung teu ilmu mah bingung ya banyak can usumna urang melak di sawah jadi geus usumna melakna teh di luhur batu wal jadi ya gitu jadi kudu tempat kana gitu ada tempatna jeung waktuna saya atas pakai itu nantinya saya gitu mangga urang tutup sadaya rupina mung sakitu seueur nya ternyata ilmu anu mangpaati Abah Raida salaku inohna Sunda panginten Bah nya salapina gitu margi usia 80 tahun teh lain mung saukur bilangan tapi pengetahuan kanyaho khususnya mah meureun anu mangpaat intina mah kitu intina kitu biasa dirasakeun ku balarea gitu. Nah jadi mugia naon anu atos didugikeun ku Abah Raida sing jadi mangpaat keur urang sararea sing aya daya hasil jeung gunana intina seperti eta panginten. Terakhir billahi taufik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun. Abah hatur nuhun punten Sami-sami.